Tak ki, iya ki, PC yang belajar maki. Mana? Naon komputer gede-gede ting sirit? Nyame enakan ki belajar naki. Lah tong lu kitu gede teuing di sini ngangge kana ulu maneh paeh sia. Tah, mending kena nu kieu sirit si teh. Leutik ieu mah sarua jeung awak maneh leutik. Katingang ge maneh moal gepeng-gepeng teuing. Sok ngeprem ki nu kitu maki. Namun dipake belajar online teh sok jejerejatan ki. Sok sieun ngabeledug ki. Nya moal atuh sirit si teh pan anyar meulina ari maneh. Anyar ge moal kuaten ki, jang main game mungkul nu kitu mah. Jang naon main game matak belet ki. Oh, terus ieu ge jang main gamenya sia mah. Cabok ku aing sia. Ente khusus yang belajar i maki. Benar sia. Nya atuh. Tapi bisanya sirit maneh makena. Aya lampuan geuning ieu mah. Tah ki eta teh lampu ultraviolet ki. Hah? Lampu naon? Ultraviolet ki. Jadi cahaya nanti memancarkan energi positif karena otak ki. Jadi saya ki matak jadi pinter ki. Oh nya. Punten Bapak, ada yang bisa saya banting? Iyo yang komputer cenah. Oh, silakan. Tapi buat apa dulu Bapak? Nya jang belajar atuh sirit. Piraku jang ngaduk semen. Maksudnya buat keperluan apa Bapak? Iya, kanggo belajar online cenah tapi hayang nu eta tah nu aya lampuan. Oh, kalau ini mah khusus buat game Bapak. Kalau buat belajar mah pakai laptop juga bisa. Hah? Nah, tuh Sudir cuma Sudir. Incu bagong.